Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten baraya sadayana mugia dina dinten ayeuna aya dina Ginanjar kawilujengan. Tepan deui sareng manggetar dina acara dongeng Sunda mugi aturkeun tiap dinten madar lalakon Tunggara Nukawa Bagja seri kagenep. Hapunten dina penyampaian anak dongeng pilih rada kararagok. Umargi ieu mah dongeng tanpa naskah teu ngangge buku. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang kawitan deui wae di dongeng teh. Baraya. Upami telepat mah kamari teh dugikeun ka akang teh salaresna mah bakating kusono ka dieu teh ka Romlah. Kumargi asal gantung wae dinu soca. Terus sedikna asa dangleueun Cek Idris. Ari Romlah sami teu sareng Kang Idris. Kang Idris mah nya sami atuh Romlah oge. Kalintang sonona atuh da aya moal geningan Kang Idris mah kamana wae Kang. Cek Romlah. Manawi akang teh ieu nuju sibuk nya ngurus kebon apan pun Bapak mercayakeun ka akang sadayana kitu. Danten asa kumaha nya. Sono pisan malahanan. Tapi nya kedah kumaha deui. Wios weh, penting mah Romlah satia ka akang. Kitu we ka hoyong akang mah. Cek Idris. Ya tangtos atuh Kang Idris. Romlah mah da satia. Dugikeun ka ayeuna ge Romlah mah tara ka mana-mana di bumi we. Cek Romlah. Romlah. Rok atuh paneteup dua panon amprok. Ngud. Cacing sareak baraya. Tuanana asa teu puguh rasa. Malahanan teu kitu wae. Rep atuh leungeun Romlah ditepang ku Idris meuni pageuh. Atuh ngagatarna teh beuki kaciri. Siga anu liliniun. Urang ngobrol di pangkariuk. Supados tiis. Urang niis di pangkar weh. Cek Idris ngajak ka Romlah. Nya mangga tuh, tapi kayak urang wawartos heula ka ibunya deui milarian. Cek Romlah. Nya sok atuh diantosan ku akang. Cek Idris. Leos atuh Romlah harita ngaleos nuju ka dapur. Terus bebeja kanu jadi indungna. Indungna nya tujuan tapi cenah kade anak king ulah kamalinaan. Kitu amanat indung. Sageus disatujuan mah Romlah atuh jeung Idris tarulun timah kempang ka bibir. Kabeneran di bibir daya bangku hanapeun tangkal buah anu
keur meujeun hameuh peuy harita teh baraya. Aya tangkal buah, tangkal alpukat, kitu deui jambu air. Bubuhan di kampung rarajin melak tatangkalan anu sakumaha kabutuhanana. Keur nyumponan hirup di alam dunia. Sanggeus tapi kanu bangku geek atuduanana dariuk ngarendeng bari telesot silih cepeng. Oh atuh Idris harita nyarita Romlah Idris teh bade terus terang salaresna mah, tapi sieun Romlah ambek terus bakal benduka Kang cek Idris. Nah bade nyarios naon atuh Kang Idris teh sok we da Romlah moal naon janji moal ambek nya janji sok teu nyarios atuh cek Romlah. Ya Romlah salaresna mah Kang Idris teh gaduh tos gaduh kabogo anu dipicin tak pisan kumaki kitu nya ayeuna we Kang Idris teh bade palaka baraya sadayana gebeg Romlah asa di bentar gelap tengah poe atuh ngagebeg langsung wae leungeunna dikepeskeun harita keneh bakatingku asa ku amak atuh dibarengan nafsu anu kapagung ngan segeruk we ceurik bari jeung inghak-inghak. Nah atuh Kang Idris nah betega-tega teuing beut nyarios ayeuna ka Romlah seuleus di payun keneh. Duh nu hapunten itu Kang Idris sanes bade niat bade ngaraheutan salira amung kedah kumaha atuh cek Idris. Romlah teu ngomong deui apa tambari ramisat ku Cipanon anu nyurucut teu karasa asa peurih asa digerihan hatena dinya nyeri ku Idris anu dipicinta anu dipikanyaah urang jeung peuting. Romlah hapunten Akang tadi janji Romlah moal ambek tapi nah geuning bet nangis cek Idris. Hapunten sakali Akang bari jeung ngaragamang kanu leungeun Romlah tapi Romlah harita ngepeskeun deui bari jeung lu diukna ngaset ngajauhan ti Idris. Baraya sakitu heula dongeng teh urang sambung deui dina seri ka-7. Hapunten pilih wae di dongeng teh kirang pas atanapi kirang loyo gitu. Mugi wae jembar hapuntena nu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.